Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Maknya menih hoream kieu nya, dek muka warung hoream, teu muka warung, teu buka duit bener teh maknya. Nyeblak wae kitu jeung Mama Neng anu nyieuna, pan bunda mah geus bosen di sebelahna maknya kayak Mama Neng heula Nyese enggeus ieu teh, beberes enggeus tinggal gegero jeung sasapu. Kede meni nonton TV heula mending ge. Punten Mama Neng, aya. Iya di jero bunda we ya dieu. Mama Neng, keron ieu? Iya keur nonton TV. Kan bunda naon ieu teh ka dieu tumben? Iya Mak Neng, bunda teh nya ada kancak nyeblak maknya. Tapi Mak Neng anu masak seblak nya. Har, asa ku aneh ari teh tukang seblak nitah nyeblak ka batur. Jeung naha ngajak nyeblak ieu teh teu ka warung? Maknya apaan bunda tehnya keur hoream ieu mau ka warung teh. Keur hayang ngumpul kitu baru nyeblak. Ayo Mak Neng anu masak seblak maknya. Meni sok aneh-aneh wae si bunda mahnya. Nya jeung atuh geura balanja heula ke kumaha Neng panggieunkeun. Maknya nuhun ari kitu mah atunya Mak Neng. Nunggu satu bunda dak balik heula odok nyokot persebelahan nya topping-toppingna. Heuh jeung bawa atuh ari kitu mah tapi kade ieu tong kerupuk jeung mie hungkul tambahan anu lain. Maknya nunggu satu bunda balik heula nya. Hayu Ari si bundanya meni sok rupa-rupa wae ari tante. Hasapu heula me jongjon ke nyeblakna. Ari di masa sanaon wae nya. Maknya juga nama kerupuk hungkul. Ka warung heula dengan tambahna. Mana senang bunda di maknya. Mana sapu tehnya? Dina gantungan eueuh. Har ieu geuning. Ieu mah pasti urusan seneng na. Teu balik budak teh. Si bundanya gerbang teh lain ditutupan sakalian. Jeung aya teras hareupna ieu teh nya sok kotor wae rarasan mau ngapa teh disapu, diempel tapi anger we kotornya. Nu ngotoran kitu ieu teh. Aduh, ya istri Kang Budi kuat karajin kieu, wayah kieu geus sasapu, aduh. Ieu mah lain rajin atuh Bu Era ngaranna tapi kawajiban. Ngan deuk ka mana Bu Era ieu kuat kageus geulis kieu ieu teh. Iya, Mama Neng Bu Era teh deuk ka imah si Sandra. Sandra anu mana ieu teh Bu Era? Oh, pamajikan si Tohir lain. Lain Sandra anu eta. Apaan si Sandra eta mah geus pindah ieu ka Cigonewa? Hah, pindahnya? Nah, abet bisa pindah? Mama Neng mah teu update. Emang Mama Neng teu apal ieu? Teu mantak nanyakeun oge. Nah, abet bisa pindah? Apa nanya si Sandra teh diusir ieu ku mitohana teh. Pan si eta mah panjang leungeun kamari ge nya kapanggih si Sandra teh mau beas bansos anu mitohana. Kitu eta teh. Oh, meni ari si Sandra nya. Tapi emang bener eta teh gara-gara eta diusirna? Bener teu? Kade bohong. Nya bener atuh Mama Neng. Pokoknya namanya setiap berita yang keluar dari mulut Bu Erna udah pasti bener. Hayu Bu Erna teh heula nya abis kaberangan hayu. Kala Bu Erna. Naon deui Mama Neng? Jadi Bu Erna teh dikasih Sandra anu mana ieu teh? Teh si Sandra tublas geuning anu tukang tambal ban. Apa nu nyunatan ieu nyunatan budakna? Oh, si Sandra anu reuwig lain, anu tara nyisir. Tah si eta, mun kitu mah hayu Bu Erna dipayun. Mangga. Hayu Bu Erna. Tapi rarasaan mah da budak si Sandra tublas mah geus SMA. Nah, karek disunatannya atuh bener lihat. Jeung nah Bu Erna teh make rok si ST nya. Meuli atawa minjem? Mah? Naon Neng? Mentor duit mah? Nah, ai mah ari teh nu diulek teh duit teh jeung duit geranya bantuan Indo angguran mah. Karena duit tuh anu diperhatikeun teh. Meni ya nanti sama Neng juga dibantuin, tapi minta duit heula nya. Meni jangan naon atuh Neng mana minta duit teh? Jangan jajan atuh, jajan aya spicy soup. Kadaharan naon eta teh meni asa kurupa-rupa da space food. Eta mah seblak. Panya teh naon eta space food teh? Si orang teh seblak. Ngomong we atuh seblak meni space food lah. Mana atuh mah Neng minta 10.000. Oh, meni minta duit wae ari manehnya. Hek seblak mah engke we. Mama jeung si Bonar nyeblak di dieu. Anu bener ieu teh mah. Heuh, bener. Manya indung bohong ari teh teh. Asik nyeblak di imah. Ari mana geus beberes kamar can ieu teh? Acan. Ari mana atuh beresan lah itu? Ya. Boga budak parawan tehnya menimpi omongan wae. Darah sama mah nyeblak. Meni gabut gini, nggak sekolah teh. Nonton TV bosan. Nonton Netflix gitu di Mas Neng. Telepon dulu
Tumben si Jasmine telepon ya namanya. Halo Min. Halo Neng, kita nonton Netflix yuk di rumah kamu. Aku gabut soalnya gak kemana-mana. Yuk. Hayu Min kadeu meni kabar pisan si mamahnya jeung si bunda ada jeblak di mak Neng. Aduh bener Neng, nih pas pisannya aku belum makan seblak tahu udah 2 tahun. Dim nih, lebahnya geus sok kadibur atuh. Di Variman gara budak teh teu sofan kayak masih bilang lah, aduh gimana ini susah. Nah, akhirnya beres juga. Nonton mukbang bari nungguan si Jasmine. Meni nyari bujur aku. Neng, Demin, kajar Min. Neng, kereon kamu. Iya Min, Neng teh nonton mukbang seblak. Jadi sebelum Neng makan seblak harus nonton mukbangnya dulu biar lebih nikmat gitu. Jadi kayak kebayang-bayang gitu mukbangna teh. Ding nih, ayah wae. Emang seblaknya can asak ya teh? Ya acan atuh Jasmine. Ya udah tuh sambil nunggu seblak kita tidur dulu aja yuk. Meni sare wae kamu mah Min. Ya bewe atuh nih. Neng, lamun aya si bunda bejaan mama di dapur gitunya. Ya mah. Tuh Jasmine tuh sare bisa si bunda. Ya udah iya atuh. Tapi nahannya Neng, si bunda kan jual seblaknya. Nah bikin seblak di dia. Teuing minta apa? Oh gitu. Tapi ini enak ya. Keripik setan. Ngeunah, udah gratis. Berkekeratak, udah kayak. Tapi beneran enak tau. Aku mah nggak bohong. Aku mah nggak veres. Beli di mana ini Neng? Lain melihat sama Min tapi pamere tiwaiin kan cuma masuk belanja di ditu. Jadi dibere gratis gitu. Wah iin teh bebaturannya ini si Ica lain sih. Heeh Min eta partneran ini si Ica anu sok senam gini. Dia di Ramayana. Oh. Assalamualaikum. Mana? Deng, di mana mama? Jasmine oge geuning. Itu bunda si mama ada di dapur. Oh gitu Neng. Nah satu bunda ka dapur heulanya. Hayo Ya bunda. Mama Neng Maknya. Balanja anjang seblakna. Nyuna cing ladanya bunda keur liur ya teh. Liur kunaon atuh bunda ya teh? Bang Emok? Aya we lah pokona maknya. Ya si bunda mah ditanya teh kanon kawas kitu gara. Mana dia teh balanjaana? Yo Mama Neng. Tapi Mama Neng, bunda tehnya can ngepel ieu di imah teh maknya. Jadi eta pamasakeun ku Mama Neng nya. Mun geus asak teh geron bundanya maknya. Hayo anuhun. Heeh bunda meni aya-aya wae nya ari si bunda. Hayang lada cenah tapi teh mere cengek nih tebalik pisan. Mananya cengek teh? Meni tebalik pisannya. Dak masak yang bawa RT tapi teh boga blender. Kumaha cenah? Minum ka siratna aduh kebuka ya. Harta banda ieu mas kabuka. Hilu bulan manis nages ngaliling lung make baju kuat kang ngatung. Kayak Rata juga ngatung ya. Tapi gak apa-apa lah. Baju ngatung banyak yang nantung. Rata, jadi mas minjem ieu minjem blender boga. Imas menit tiba-tiba banget ini minjem blender. Buat apa tuh? Iya, masih kan dok iya dok non dok masak kita cumi asin yang mau berta jadi mas kan yang blender kan tepung gaya. Makanya Di meni alay bubuk-bubuk. Aku mah gak punya blender Imas. Baru-baru blender katil juga aku gak punya. Kan aku mah tara masak. Iya kan aku mah wanita kurir. wanita kurir, wanita karir marah. Yang gak satu hari mana teboga mah ya mas mak kinjem ka iya kayak Bu Haji. Ayo. Iya silakan. Baju ngatung nu ninggalin lagi nangtung. Bu Haji bagaimana tanya blender? Tanya kon lah. Ning kambet sih bau neon. Jasmine, bau naon? Kamu hitut? Lain hitut ini, emang bawa seblak meni nyegak kieu. Tapi jangan ngeuneh dia. Iya, Jasmine kan ka ambek ku Neng meni teu sabar kieu. Neng mau mang seblak. Geus asak geuning ieu seblakna. Ya kan, aku juga gak sabar pengen makan seblak. Neng, Jasmine, hayu urang ngereblak hayu. Asik, hayu Min. Hayu. Neng tawara ka dieu eta coklat piring jeung sendokna. Iya, tungguan heula nya Min, Neng dek nyokot piring. Nih, piring lagi can dikumbahan geuning kotor kene. Mah, piring lagi anu bersih geuning. Eueuhnya kumaha heula atuh anu kotorna? Jog, Bro. Hayu Neng sama aku dibantuin. Ya udah hayu. Mana teu balik pisan sekali mah Bu Haji na eueuh
Kayak mama neng mah suka bogaan ya. Mana si Buna teh nya ngambal teh meni lalila atau tadi can anggeus-anggeus. Pakai tisu basah kitu ngepelna eta teh. Har, kernya vlog gening meni. Ya mah di bawaan ya. Ini jahat ya mah di bawaan. Imas sok di atuh Erik Milwan mah meni kudu diajak wae ari teh nya. Teboknya mas mah. Ya mas mah teboknya sebelah mayem. Bikin lagi spaghetti carbonara. Nanti gede lu deh masih bunda di warung si bunda. Nya anggeus we Imas ari moal mah atuh lah. Apa neng? Digerak. Meni dek naon atuh Imas mana teh nya. Tergantung tenan naon. Tuh geura mana mah teu balik harus disampeurkeun. Yang kata tuh. Jadi kayaknya mama neng pan ya mas nanti terlibur ke laundry. Nya keur cuti heula gitu. Cuti hoream. Ya mas teh kieu udah masak gitu. Har, tumben mana masak Imas? Biasanya gimana masak kembali lain? Iya, apa nih mah tuh jam RT mah neng jadi mah teh udah membuatnya sendiri gitu untuk boleh man. Bayangnya benang orang teh romantis kan. Gitu. Oh, jadi mana teh caritana deuk ieu meureunya mang masakeun si RT meni romantis pisan ieu do nyengsol kade pangset masak teh Imas. Har. Ya moal tuh mana mah pangset. Kan mun pangset mah artinya hayang kawin eta teh. Meskipun di masa yang kawinnya tapi mah pangset ya mas mah nyeuna pasti ngeunah. Soalnya mas punya blender atuh. Kayak mau dijemkeun blender mama neng ka Imas. Kayak ku Imas dibere eta masakan Imas, dibere sapisin. Naon ngan sapisin ada tante Imas sabasko minimal mereka mama neng mah ditarima sapisin mah. Asa bau seblak ya teh. Har dininya geuning di teras mama neng. Har. Banyak sabar kominya so diberena weh. Emangnya masnya masaknya loba kan Mas kur 2 porsi. Emangnya masnya naon catering gitu masak loba jadi mentina loba. Tapi mama nih mau di Mas bawa catering gitu ngarana dek ya dek ikat gitu. Ya Mas catering. Jadi aya teh blender teh. Imas pan teu boga. Banyak teh aya. Gua mah atuh ada rumah teh tadi. Ya gua saya Mas balik dek diredas aku Mas mah. Nah ari si Imas Mereka ge saha anu ngomong ke blender? Yang mana deh si Bunda teh nya? Bunda, hayu Bunda. Hayu mama neng mau nya. Kalanya Bunda nyok nasional ieu di tukang. Heeh, sok. Ulu? Sebelah mama neng. Mana? Pangset tadi. Ari ibu haji yang dibeakeun sagala eta seblakna. Menyah. Nah eta yang dibeakeun sagala Bu Haji seblakna yuk. Har, panjang ibu haji teh eueuh nu hayang da diantep. Nyaduk ibu haji dibeakeun. Mau nyong, ada carana mah atuh. Sejada baru nyeblakna. Mau nyong, bekiliar we masih rabuna. Mau nyong. Haji burung ari tante sok tuman itu di luar ada Faya gararan deng. Gusti mulai mana Jasmine dia mah nyeblakna. Yaudah atuh kamu chefatan itu anggeuskeun gegerohnya bisa biakeun. Buru. Siap Min. Baju ngatung anu ngalina nang tuh. Ya tung. Ya aku bingung lah. Tung. 3 bulan jelema geus lalaling lu. Ayo ini tuh. Tong Didi yang ngahalang pandangan. Ya mah. Gimana ya mah barusan? Ini lah emang sudah diajakan ya. Aduh. Si Afin, si Papa mana? Nah nanti baju gimana? Masuk ke dia atuh hok. Ayo memaneng hok. Nyemak emang sebelahnya. Apa? Kilo cukup gitu. Kok bal batu ini kilo? Enggak sah yang memeningin minum lah di ke dapur. Di ke dapur. Ya kan tadi ke kusin yang digarohannya. Hayu. Anu tadi di sisiran. Itu so. Jeung